Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat sadaya. Sareng tetep sumanget diajar dina moda daring. Dina danget ayeuna urang neraskeun pangajaran anu minggon kamari. Ayeuna urang lajeng materi maham eusi dongeng. Dina lawungan dinten ieu hideop teh diperdih tiasa maham eusi tina dongeng, boh unsur intrinsikna, boh hideop tiasa ngadongengkeun salah sahiji dongeng, boh bade fabel, farabel, mite, sage, jeung saterusna. Dina lawungan dinten ieu dongeng anu baris diguar nyaeta dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Ieu teh kaasup kana dongeng fabel nyaeta dongeng sasatoan. Di dieu oge asup kana dongeng teh aya unsur pamohalanana. Yen kalakuan monyet jeung Sakadang Kuya bisa ngomong saperti jalma. Ku hideop mangga regepkeun video dongeng dina slide saatos ieu. Janten engke nalika analisis unsur intrinsikna hideop teh entos munel tos terang kana caritana kumaha-kumahana wae. Sakadang Kuya. Oi, Sakadang Kuya. Oi, Sakadang Kuya. Oi. Keur naon Sakadang Kuya? Kieu we keur moyan. Tibatan cicing gitu mah. Mending ngalah cabe yuk. Di mana? Di kebon patani. Mangka cabena geus bareureum. Bung Sakadang monyet mah sok gandeng. Moal gandeng ayeuna mah. Nyaan moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet bisa kadengeun ku Bapak Tani. Ulah gandeng atuh. Beunang si anu maling cabe teh. Tungguan. Beunang sia ayeuna mah nu sok maling cabe aing teh. Geuning sakadang monyet puguh kuring teh keur ngarasakeun ka bunga. Ka bunga naon Sakadang Kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Nya sakadang monyet. Bener Sakadang Kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat. Iya Sakadang Kuya. Kumaha
lamun orang tukeran tempat. Tukeran tempat kumaha? Nya tukeran tempat, sakadang kuya keluar, kajian kuring atuh nu cicing di jero kurung. Ah, embung. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya, sapeuting di kurungan. Ya heuk bae tukeran tempat, tapi aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Sameme anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Enteng atuh kitu mah. Ambu, kamana bedog teh? Rek naon bapak isuk-isuk geus ngasa bedog. Iya, orang moncit kuya di pipir. Amwing, kuring teh dek dipencit. Bapak, Aya naon nyai? ya geningan nu dina kurung teh lain kuya. Naon nyai? Monyet, jeung siga nu geus pae deui. Hah? Nah, bet jadi monyet. Jumpai deui. Nya, eta meni geus jeger kitu. Aduh. Nah, tadi atasnya dipintonkeun videona ngeunaan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Nah, ayeuna urang guar unsur intrinsik dongeng. Nah, tema tina dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet nyaeta kasarakahan sakadang monyet. Katingalinya tina paripolah si monyet teh ngadahar cabe na kumaha, teras nalika hayang digantian dina kurung sangkan ditikahkeun jeung budak patani cenah. Nah, anu salajengna, nah palakuna teh aya 2, si kuya jeung monyet. Si kuya mah watakna bager jeung pinter, aya si monyet mah sarakah. Nah, teras latarna tempatna teh di kebon jeung di leuweung. Nah, waktuna teh beurang. Suasanana pika watireun nalika si monyet dibobodo ku sakadang kuya. Terus nalika sakadang kuya nu jadi ditewakna ku patani. Nah, teras suasana nya oge aya nu pikaseurieun. Nalika sakadang monyet api-api paeh bakat ku sieun di paehan dipencit ku patani. Tah teras galurna teh maju nya. Sareng amanatna teh dina ieu dongeng nyaeta ulah ngajak hal-hal anu teu bener anu sakirana kurang alus ka babaturan, saperti nyolong barang batur. Dina caritana kan si monyet ngajakan kasih sakadang kuya jikeun nyolong atawa maling cabe anu aya di kebon patani. Tah, jeung deui salaku babaturan teh kudu silih tulungan. Ulah nalika babaturan geus katewak, manehna ngadon indit nyalametkeun diri sorangan. Kanggo dinten ieu ku ibu dipaparin pancen nya. Pancenna teh pek paluruh teangan hiji dongeng Sunda
bebas eta mah dongengna bade dongeng fabel sasatuan misalnya teh dongeng sakadang pucang jeung sakadang buaya, terus dongeng si Kabayan, dongeng Sang Kuryang, Nyi Roro Kidul, Situ Lengkong, Situ Bagendit, bebas eta mah sok pilih salah sahijina. Nah minggon payun dipintonkeun dongengna tong hilap diapalkeun. Nah pami nalika dites hagilap deui sok tiasa dibaca nanging teu kenging siga nu nuju maca buku janten aya gerakanana mimik mukana katingali. Tah aspek anu dinilaina teh ekspresina kumaha nalika hidup meragakeun misalnya teh jadi Nyi Endit kumaha tah si peditna Nyi Endit teh kumaha galakna Nyi Endit teh tah teras vokalna sareng intonasina kedah jelasnya, kumaha nalika sora laun sora anu luhur teh kumaha teras sareng artikulasina oge dinilai. Nah janten apalkeun heula sangkan hidup teh maham kana eusina. Nah nalika minggon payun dipintonkeun nyalira-nyalira teh kan entos munel nya entos apal janten urang teh ngadongengkeunna teh luas ku bahasa sorangan. Nah mung sakitu wae pangajaran kanggo dinten ieu hatur nuhun kana perhatosanana tepang di minggon payun ka hade pancena